Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Alida Zahra Febriana di kelas 11 MIPA hiji. Dina dinten Minggu, abdi gugah tabu satengah genep. Sateras sate acana gugah tabuh 5 pikeun salat subuh. Saatos gugah bobo, abdi muka HP pikeun ningali apa aya pesan atawa henteu. Saterasna abdi nuju beresan kasur sareng kamar abdi. Entos nyapu sareng beberes kamar, abdi angkat kaluar pikeun emam sareng nonton TV. Salajengna abdi ibak salila kirang langkung 15 menit. Tos kitu abdi diajar basa Inggris dina video YouTube. Saterasna abdi ngepel lantai sareng sareng ngalipet anggoan.
Sateras ngalipet anggoan abdi nuju sholat zuhur. Saatos sholat zuhur, abdi nonton Naruto atawa Boruto dugi tabuh 3 sonten. Sabari nungguan waktu pikeun sholat asar. Saterasna abdi bobo dugi tabuh 6 sore. Saatos gugah, abdi mandi sareng sholat maghrib. Dina kamar abdi main HP. Saatos main HP, abdi kaluar pikeun emam. Saterasna maem abdi nuju sholat isya. Salajengna sholat isya, abdi nuju maca buku novel. Atos maca buku novel, ayeuna abdi main HP.
Saterasna abdi nuju bobo sareng teu lupa maca doa